Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Kumaha sadayana? Daramang. Mugia urang sadayana teras dipeparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siswa-siswi sadayana, dina danget ayeuna urang diajar materi sajak. Aya nu kantos ngadangu, naon ari sajak teh? Sajak dina bahasa Indonesia mah disebutna puisi. Jadi sajak nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu ngebrehkeun pangalaman batin panyajakna. Disebut karangan wangun ugeran teh sabab dina sajak mah aya hal-hal nu kudu diperhatikeun, di antarana diksi atawa pilihan kecap, teras wirahma jeung purwakanti. Dina maca sajak aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun, nyaeta ucapan atawa lafal, lagu kalimah atawa intonasi, cara ngajiwaan isi sajak atawa ekspresi, jeung gerak awak atawa gestur. Kukituna samemeh maca sajak hadena mah dibaca heula sababaraha kali. Ngarah naon? Ngarah nyaho kumaha lentongna. Lebah mana anu kudu ditandaskeun macana? Lebah mana anu henteu? Lian ti eta urang oge kudu apal teknik anu digunakeun ngana. Naha sajak anu dibaca ku urang teh kudu anca atawa gancang, luhur atawa handap, naik atawa turun, sedih, bungah atawa sumanget. Nah, kitu nya. Sajak oge sok ngagunakeun kecap-kecap anu ngandung harti konotatif. Harti konotatif teh naon sih? Harti konotatif teh nyaeta harti injeuman atawa harti anu lain sabenerna. Tuluy ngagunakeun gaya basa sangkan naon? Sangkan karasa leuwih anteb. Oge sok dipapaes ku purwakanti sangkan karasa leuwih endah. Purwakanti teh padeukeutna sora dina tungtung kecap atawa tungtung jajaran. Upamana dina sajak aya kecap hujan. Hujan mangrupa perlambang kasubur jeung kabungah keur patani. Tapi bisa jadi dina sajak anu sejen mah hujan teh hartina lain eta, tapi mangrupa perlambang kasedih jeung prihatin keur nu kacaahan. Eta wangunan sajak. Ayeuna unsur-unsur sajak. Hideep aya nu uninga henteu? Naon wae unsur sajak teh? Unsur sajak teh anu kahiji aya pikiran. Jadi pikiran pangarang anu nyangkaruk dina jiwana dikedalkeun ngaliwatan karanganana. Anu satuluyna mah pikiran teh disebutna tema. Nah, eta nu kahiji. Anu kadua unsurna teh nyaeta rasa atawa feeling. Jadi rasa panyajak anu dikedalkeun dina sajakna. Bisa wae waas, bungah, sumanget, ambek atawa ceceum. Unsur anu katilu nyaeta gaya. Gaya panyajak dina nyieun sajakna. Bisa naon wae, bisa humoris, bisa realistis, kritis, romantis, atawa cinta ka lemah caina. Ayeuna anu kaopat, unsurna teh nyaeta maksud. Maksud oge sok disebut amanat. Nyaeta maksud nu hayang ditepikeun ku panyajak kanu maca. Ayeuna mah hayu urang tingali wae video sajak anu dibaca ku Ibu Deltia. Mangga sadayana perhatoskeun ieu sajak kumargi di akhir video bakal aya soal anu kedah dipidamel ku hideep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah barudak. Coba ayeuna urang buka buku rancage diajar bahasa Sunda.
kaca ke 80 genep. Jadi ibu baris masihan contoh ngenaan maca saja. Kami tangatan silindaya. Handapeun langit kota karya Hadi Akares. Umurna 10 tahun kira-kira. Awakna kotor, bajuna kucal, nyekal gitar, geus belel. Haleuang suarana teuing ku beurang, laguna teuing ku silung. Manehna kapaksa kudu pengku, handapeun langit kota nu kebul pinu karipu. Nandonkeun raga jeung nyawana lantaran teu aya tempat pikeun nyaluu. Mun peuting nya angin peuting nu heman nyimbutan. Mun beurang nya panas beurang nu tuhu maturang. Ukur sakeclak kanyaah jeung sakencring receh nu diteangan nu sok ragrag ngadampal leungeun. 2005. Tah kitunya contoh maca saja. Mangga. Tah, eta contoh sajak. Hatur nuhun Ibu Delpia. Aduh, saya pisannya. Hidup biasa maca eta sajak di buku paket halaman sabarahanya. Oh, halaman 80 genep. Mangga dibaca deui. Ayeuna aya 8 soal anu kedah diwaler ku hidup. Mangga siapkeun bukuna sareng alat tulisna. Parantos, ayeuna mah urang langsung wae nya. Ku Bapa bade dibacakeun soalna, teras hidup tiasa dipaus heula videona. Pami atos mangga dilajeng deui. Soal anu kahiji. Teangan kecap-kecap anu teu kaharti dina eta sajak. Tuluy teangan hartina dina kamus. Soal anu kadua. Naon temana eta sajak teh? Soal anu katilu. Amanat naon nu hayang ditepikeun ku panyajak ka urang? Soal anu kaopat. Kumaha suasana anu digambarkeun ku pangarang? Soal anu kalima. Teangan kecap anu ngandung harti konotatif dina eta sajak. Tuluy teangan maksudna. Soal anu kagenep. Kecap naon bae nu murwakanti dina eta sajak teh? Soal anu katujuh. Caritakeun rasa pangarang anu kagambar dina eta sajak. Soal kadalapan. Caritakeun suasana anu timbul dina hate hidup sabada nongton jeung maca eta sajak. Soal anu kasalapan. Caritakeun deui eta sajak dina basa lancaran, nyaeta prosa atawa ngagunakeun basa sorangan. Tah, mangga 8 soal we. Nomor ka-10na pidamel ku hidupnya. Kayak diparios ku Bapa sareng Ibu. Nah gitu. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Ulah lali tetep jaga protokol kesehatan. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.